Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di kota. Ayeuna tiasa tepung dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Ieu dongeng teh hasil karangan Kang Rudiansahnya anu padumukanana anjeunna aya di wewengkon Leles Garut. Atuh jejer ieu carios dongeng teh nyaeta Ngabela Lemah Cai. Bagian kaopat, mudah-mudahan ieu carita dongeng Sunda anu baris dikapayunkeun sing janten panghibur kalbu oge pangbebrahmana kanggo baraya sadayana. Supados henteu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga atuh urang kabitan. Sok dar. Nyakan bae atuh ari kitu mah. Moal tulus atuh. Ceuk si tapak hejo harita teh. Tur sangeus kitu mah harita kabeh tuluy ararindit ninggalkeun eta patempatan sarta ninggalkeun layonna Ki Suhadma anu masih keneh ngagoler di buruan imahna eueuh nyawaan. Bari teu poho samemeh ararinditna teh kabeh ngadonder ngaduruk heula imahna Ki Suhadma mungguh taya rasa kamanusiaan seuneu ngabebela kaluhur harita teh dibarengan ku haseup molek menikah. Imah Ki Suhadma puguh beak pisan kabeulun harita teh taya anu nyesa rata jeung taneuh dilentab ku si jago beureum atawa seun. Sartini anu masih keneh kapiuhan tuluy ditaekeun kana tongong kuda dihompet ku duaan nyaeta ku Serdadu Company. Sedengkeun ari Jang Dayat mah mungguh khawatir katingalina teh awakna dibarogod ku tambang tuluy dilempangkeun. Sapaparat jalan satengah digusur. "Hebedom seh, ayo cepat jalan goblok," cek Serdadu Company bari ngakeudeukeun sirahna Jang Dayat anu keur lempang. Gancangna carita kabeh geus nepi balik ka markas. Tuan Panterpos katingali nyerengeh seuri pok ngomong, "Biarpun kalian tidak sempat mengajak itu si Suhadma untuk ikut dengan kita, tapi sangat suka dengan apa yang kamu orang kerjakan, hai?" Dan matinya itu si Suhadma itu adalah sebuah keberuntungan bagi kita semua, hai? Karena kekuatan golongan putih sedikit demi sedikit berkurang dan kita masih akan sangat mudah untuk menguasai ini Tatar Sunda, hai? Cek Tuan Panderpos dibarengan jeung marahmai seuri lalengakan sabab pagawean si Badrul sapara kanca tetela aya dina kalancaran. Iya dong Tuan. Dan ini juga berkat usaha kita semua bergotong royong, bukan hanya saya saja Tuan. Dan saya berharap Tuan dapat menguasai Tatar Sunda ini serta seisinya, khususnya negara Indonesia ini ya, dapat dikuasai oleh bangsa Tuan sendiri. Karena apa? Karena Tuan semua memang adil dan kaya raya. Begitu Tuan. Pokna si Badrul teu kirem-kirem taya riuk-riuk dirina sadar yen dirina teh pribumi di Lemah Cai. Iya. Well. Terima kasih Badrul. Tuan sangat senang mendengarnya. Karena kamu orang sudah setia sama Ek.
Semoga saja kita semua akan tercapai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Iya betul Tuan. Betul sekali Tuan. Lantas bagaimana dengan dua orang ini Tuan? Apakah kita hukum gantung saja Tuan? Karena si Dayat sama si Sartini ternyata tidak mau jadi pengikut Tuan. Oh iya, mereka tidak mau jadi pengikut saya. Betul, lebih baik bunuh saja kalau begitu mereka berdua. Karena bisa saja kita akan terhalang oleh mereka berdua Badrul kalau dibiarkan. Lantas, apa rencana Tuan selanjutnya Tuan? Tanya si Badrul bari netep. Ya. Seperti yang barusan saya katakan, kita bunuh aja mereka berdua di alun-alun nanti siang aja. Begitu Badrul. Dengan cara mengundang banyak orang atau rahayat-rahayat untuk dijadikan sebuah peringatan bagi mereka bila berkhianat. Begitulah Badrul. Apa kamu paham? Iya Tuan, saya paham. Dan wah, bakal seru sekali ini Tuan. Tetapi Tuan tidak tertarik gitu dengan wanita itu. Ya si Sartini kan cantik juga Tuan. Tanya si Badrul ke Tuan Panderpos harita. Kalawan Daria. Oh, tidak suka dengan orang itu si Sartini hai. Karena merasa terhina saat si Sartini meludahi wajah sedari tadi. Sudahlah Badrul. Jangan bahas soal pola saat di depan karena tidak suka itu hai. Oh iya. Maaf Tuan. Ya. Tidak apa-apa Badrul. Bareng jeng nyerelekna waktu mangsa waktu nak tiberang datang harita teh Tuan Pandervos nges ngirimkeun pasukan ke alun-alun bari mawa Sartini katu Jang Dayat anu rek dihukum gantung harita teh. Jang Dayat jeung Sartini ukur bisa pasrah sumrah dirina ka Pangeran Tayarasa kakeueung nalika dirina arek dihukum gantung teh. Tetap tenang we. Atuh harita warga daek teu daek kapaksa kudu ningali jeung nyaksian kana naon anu bakal lumangsung di alun-alun. Sabab kayan imah warga teh kawilang deket oge ka tempat eta. Katamah dititah daratang ku pihak kompeni pikeun daratang sarta lalajo kana eta acara. Nya eta tumbal sakral. Jeung teu wudu loba warga anu pating kecewis ngomong. Saha deui cenah yeuh anu bakal jadi korban teh. Watir da dewek mah watir sabarna mah. Heueuh sarua dewek oge puguh watir jigana mah eta dua jalma teh keur bajoang dina jalan Allah kitu tah heueuh karep hayang nyingkirkeun ka batilan di lemah cai. Da karasa atuh kurang ge. Tapi iraha atunya nagara urang teh bakal merdeka ya teh Kang yeuh. Atawa rek haban wae kieu nagara urang teh. Geus tong dibahas deui ngeunaan eta mah. Bisi kadengen tuh ku kompeni der ke urang gimana dihukum deui. Ikhlaskeun we lah lanan jeung sabar wae ulah leutik hate sabab panon poe oge masih keneh bijil ti belah wetan. Sugan we atuh nagara urang teh isuk pageto mah bakal bebas tina jajahan bangsa deungeun. Cek warga anu babaturana bari jep langsung jarempe harita teh sabab aya serdadu kompeni ngaliwat ka palebaheun maranehanana. Sedengkeun harita teh Jang Dayat manehna keur ngomong pating harewos jeung Sartini nangtung ngarendeng pagigir-gigir hareupeun tambang anu siap pikeun ngeurad beuheung dina kaayaan ditutupan panonna teh ku kain hideung. Sartini, urang kelemah cai jeung cinta urang sajati teh bakal jadi sajarah saumur hirup. Keur balarea urang teh bakal mati syahid Sartini. Ajal mangsa ngelawan panjajah. Mohon Kang,
sareng abi oge bagja bisa sahirup samati sareng akang. Abdi nyaah ka akang, Kang. Akang oge sarua nyaah ka Sartini. Cekelan leungeun akang Sartini. Mohon akang. Jang Dayat harita jeung Sartini tuluy pacekel-cekel leungeunna. Kocapkeun kaayaan di markas, rasa mokaha meureunnan markas teh ditinggalkeun meh ku kabehanana. Ukur aya 10 urangna meureunnan kurang leuwih anu jaga teh. Sabab kabeh kompeni jeung Tuan Pandarvos sorangan keur arinit ka alun-alun mangsa ngayakeun acara hukuman pati pikeun Jang Dayat katut Nyi Sartini anu jadi korban. Sabat keur kitu atuh celeng-celeng ngadadak aya opat sirim jama marake jubah bodas cung celeng ti pipir markas dibarengan ku jarum leutik anu tembong pating bresat harerang warna bodas tuluy wuk cerep karena peheungna para kompeni anu keur pada jaga di markas kalawan teu bisa kanyahoan ku maranehanana. Salah saurang ti antara si juah bodas katingali terus ngangkat leungeun katuhuna ka luhur bangun mere isarah sangeus para kompeni anu ngajaga markas pada binasa ku eta si jubah bodas. Teulila atuh celeng-celeng harita teh aya sababaraha urang jalma marake pangsi hideung jeung kampret hideung laluncatan ti balik tatangkala nembongan diri sarta sirahna kabeh dibengker ku kain warna bodas. Jigah anu geus sabaradami ti anggalna. Puluhan jalma harita teh tuluy ararasup ka jero markas pikeun ngawut-ngawut museum tempat senjata api jeung rea-reana deui. Sakabeh pakarang meh kabeh kumaranehana dicokot ti mimiti bedil pistol katut bom jeung sajabana harita teh dicarokot anu sakirana memang penting. Sangeus kitu kabeh tuluy kalaluar deui bari ngatur siasat. Caturkeun ayeuna di alun-alun harita teh Tuan Pandarvos katingali jol kereng beungeutna lantaran ngamuka ka amek nalika ningali Sartini katut Jang Dayat pacekel-cekel leungeunna duka teuing kunaon asalna. Anu jelas ngadadak teu resep we meureunna nempona teh. Hapedom si ai. Well. Kurang ajar mereka berdua malah bermesraan saat mereka mau kita hukum mati. Hai Dayat, ini kamu orang Sartini, kamu orang jangan bermesra-mesraan, ha? Berpegang-pegangan tangan seperti itu di depan Eik, karena kalian berdua tahu kalian berdua akan mati. Cek Tuan Pandarvos bari manehna nyamperkeun. Atuh Jang Dayat gancang nembalan. Tuan, apa masalahnya jika kami harus berpegangan tangan? Lebih baik kebebasan saja. Lebih baik bebaskan saja kami semua, Tuan. Lepaskan penderitaan semua rakyat bangsa kami, Tuan. Kami ingin merdeka, Tuan. Kami ingin bebas. Tembal Jang Dayat. Sartini kadenge nyambungan ku caritaan. Bangsa kami tidak pernah mengganggu bangsa Tuan. Tapi kenapa? Kenapa bangsa Tuan menjajah bangsa kami? Lepaskan Tuan. Ambisimu jangan diteruskan. Well. Kamu orang berharap negara kamu orang merdeka? Oh, boleh saja. Asal kamu orang mau gabung dengan Eik, membantu apa yang Eik perjuangkan demi merebut kekuasaan negaramu tercinta, hai? Lebih baik cepat bunuh saja kami berdua, Tuan. Bunuh saja sekarang juga. Kurang ajar. Baiklah, kamu orang berdua kini memilih mati. Baiklah, Eik akan kabulkan keinginan kamu berdua untuk mati, hai? Sekarang kamu orang berdua maju ke depan. Tuan Pandarvos nita Sartini katut Jang Dayat maju ka hareup sarta sirahna tuluy diarasupkeun kana buledan tali tambang anu siap dieuradkeun. Malah salianti eta Tuan Pandarvos terus nyokot pecutna laju teu asa-asa deuingan hiuk prepet. Tongong Jang Dayat harita jeung Nyi Sartini teh dijelebotan ku pecut satarikna. Aduh. Kulahek Sartini mah puguh pangawakan awewe henteu kuat nahan ka nyeri langsung teu inget di bumi alam.
Hei Dayat, kamu mau ikut gabung sama Eik? Atau kamu mau memilih mati saja Dayat? Ayo pikirkan lagi, bodoh. Tuan Panderpos penasaran terus nanya deui ka Jang Dayat. Nah, daek gabung ka pihakna atawa milih dipaehan wae? Jang Dayat gancang ngajawab tanes. Saya lebih baik mati saja Tuan. Tuan, daripada saya harus memilih ikut sama Tuan, itu lebih hina bagi saya. Jawab Jang Dayat mungguh mata ngahudangkeun amarah atuh. Pikeun Tuan Panderpos katut anu sejen-sejena. Tuan, cepatlah bunuh saja itu orang, Tuan. Jangan ditanya terus, karena percuma juga ditanya. Tidak bakal mau dia gabung dengan kita, Tuan. Cek si Badrul harita nyelengkeung manehna ti handap. Tuan Panderpos geus rek ngomong deui harita teh ka Algojo bagean narik tambang papan panahan buatan. Lamun seug tambangna teh beunang ditarik, atuh papan panahana pasti bakal muka kahanap. Ngakejelig sarta yakin Jang Dayat katut nyisar tini kaayaanana bakal ngagulantung beheungna kaeurad ku eta tambang. Jeung pamohalan bakal bisa keneh kana salamet. Tapi samemeh Tuan Panderpos marentah ka Algojo dina ngadadak kaget nalika ti kajauhan katingali ku manehanana. Yen markas jual pating peledug kahuruan. Hah? Betul sih? Kenapa markas kebakalan Ayo semua cepat pulang. Pulang. Tuan Panderpos gancang marentah ka sakabeh tentara kompenina jeung anu sajena pikeun baralik deui ka markas. Warga anu lalajo oge milu pabuis hatuh kacau baralik deui ka imahna sewang-sewangan harita teh lantaran soaku eta kaayaan. Tuan Panderpos tembong harita turun ti tempat Sartini jeung Jang Dayat nalika rek dihukum pati. Bari terus naik kana kareta kuda khusus paranti manehanana init-initan sarta latwe poho ka Jang Dayat katut Nyi Sartini anu harita aya nu ngabebaskeun. Dur dedet. Di tengahing perjalanan harita teh ngadadak aya suara pedil jeung garanat anu pating deredet megat jalan pasukan walana anu rek balik nuju ka markasna. Tantara walana atawa kompeni walana embong harita ngabarkaskeun pistolna masing-masing maranehna oge ngabales panembak tinu jadi musuhna. Awas, bajingan itu jangan dibiarkan. Ayo kita balas tembak. Hei, jangan dibiarkan. Ayo. Kurang ajar. Ayo tembak. Atuh geus kitu mah keur perang jadi campuh. Suara pistol sing dorodot, suara bedes berebet ditemaku suara bom anu pating beledug. Harita teh jama ngapuis awewe pating jararit lalaki pating corowok. Ngan hanyakal ieu teh waktosna kabujang seep. Tah atuh sakitu we heulanya. Ieu teh waktosna margi kabujang seep urang lajengkeun deui dina seri anu kalimana dinten enjing. Anu judulna Ngabela Lemah Cai karangan Kang Rudiansah seri anu kalimanya dinten enjing. Hatur nuhun ku sagala rupi perhatosana hapunten tina sagala rupi kalepatanana sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.